Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah jadi mimiti ka abdi anu keur ngaji neangan pangarti supaya hirup berarti. Tabuh 7 dinten Jumat ditulis ieu hikayat tentang tabeat kangge santriin-santriat. Eling-eling santri-santri anjeun teh nuju milari masing bisa nahan diri kade kagoda ku istri. Keur nyantri loba gogoda sanes beja jeung carita komo deui ku wanita jarang anu teu kabita. Ilmu tacan bebenangan ulah wakabogohan sababna jadi gangguan bisi teu hasil tujuan hoyong boga ilmu jalanna kade kaganggu ulah kagoda karayu ngaji heula masing timu. Anjeun ngaji sing rarajin kana ilmu masing yakin kudu sabar jeung prihatin ulah osok loba ulin. Kitu deui santri istri masing juhud dina ngaji kudu nahan harga diri kade karayu lalaki. Umumna kasadayana anu keur tolab ilmuna pamagat sareng istrina masing
ngajina anjeun sing boga rumasa ngana ilmu sing mapaksa ulah arek putus asa malah kudu sing rumasa jadi manusia sing emut kanu kawasa keur hirup sing asa kriksa jauh kanu matak dosa dina ngaji sing laleukeun mesing daek ngarapelkeun nu hese buru tanyakeun ulah osok diengkekeun tingali nu saluhureun ngajina teu eureun-eureun garotol bari laleukeun nu hese musyawarahkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.